dengan uing dari patu tunggalan. Gini si cadok. Nah, saya tengaran aja lah mati meniru rupa-rupa aja sih. Aing disebut si cadok, si depok. Ampun. Nah, saya datang ke dia. Pokoknya masih lain dek talup atau ada kumaha. Aing mana mau talup sia. Hah? Aing gitu. Urang patu tunggalan we. Sok. Mending gelut atau mending silihina? Gitu we mending enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Nu ambek eleh. Jadi sia dor. Aing hayangnya. Dek aing heula, dek mana heula? Suten. Hom pimpah kali ya, hom pimpah. Eleh itulah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Ini pohon deh, eta hom pimpah itu. Sok sia mimitian, sok. Alah. Sing parah sing kanyarieun ya. Si cacing. Sia teh beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok. Si goreng patut, si hese nyatu. Sia teh si bau kelek. Si gede waduk. Aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge menang mau. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag jelema deuleu sapangalengan. Sabab sia teh mau engkol 2. Tina truk maka rek irit pisan teh truk teh sia goblok. Awina-wina teuing wah kuatan euy. Satang parah. Kuatan euy. Si teu boga acara. Terus aya keneh. Si geus teu payu. Kata are-are kitu. Kaelehkeun ku anak si teh. Ieu. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Ti si dadan aya ya. Gablek kakenyos. Lain. Si loba nganggur aya nama kitu. Harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar. Kitu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Ah kuat euy. Geus. Ya ho maneh inung maneh. Ya ho goblok da inung aing. Tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalanna teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih peuri. Di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si leng teh tina hileud peuteui. Anjing. Ngahina inung aing ambek eleh tubuh. Aduh, Gusti pajar inung aing hileud peuteui tuh. Parah Gusti nu agung galah. Cek aing oge nya. Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui. Padahal inung aing mah hileud orok juga. Sia, tapi dah.
tegan paeh maneh Gatot-Kaca. Ya, tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu. Apatan patah perlesang bulan 14 tegel temaneg Balumbang Timur Jalan Gresik Bulan. Woi. Rasa hebat. Kakang Sutiya. Goblok. Nyebut ngaran aing keur ngora. Raja aing teh. Ya. Aya leuwih na ti baheula tengeulan teh lumayan. Aya mah etik mah. Hai. Karasa. Hai. Woi. Ayo, Dan. Naon? Sahabat abdi. Naon nyabat naon atuh. Icing sia. Woi. Ageun. Naon? Nyungkeun duit. Kan ngaganggu we si eta mah. Woi. Ageun. Woi. Ah. Ageun. Mana? Dek pipil huan sia. Ageun. Mun dipikah geuleuheun si goblok. Peledak teleponukna kana ieu. Sugan teh moal mundur deui. Gatot-Kaca. Anda mah. Cing tong ditahlu gelo lah. Hayangnya. Ya. Tuh. Aya eta tegang dudungan teh. Beunang Akang. Babuk sekali deui. Hudang sia. Mina-mina teuy situ. Kan. Di kumaha teh? Banting we. Mun banting abdi keur ngorakeun ya. Masa banting naon? Basa ngabanting bancet. Aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun. Hah? Aya nu dibanting banset anu bareuh leungeun. Margi bansetna cicing dina batu. Pangintan. Aya we penjawaban itu cenah mah. Sangga teuing euy. Mun kadegan naon? Sehingga ketika pungkur ge kitu teh ilmuna teh. Sekedap lagi ngorejat. Sakedap lagi ngorejat teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah. Kop antol mana mah. Di kop antah. Udah gan. Antap. Lan, antap. Jejak. Singa main tadi leuwih hati kitu we. Tuh kan. Sing leuwih peuheur ge lah. Lain sadarnya. Nya, lain sadar. Kalakan neugdreug. Neugdreug jelema na. Wah, nya kurang batu. Dan naon? Tamihan. Naon tamihan teh eta tengeulan. Tamihan di tanaga teh sakedik. Ya sirana kejar cenah urang. Bakating kupika geuleuheun, tamihan pandanganan aku teh ucing. Bawakeun ka maneh, wagan heula raosan. Da bae leh ngomong si eta mah. Leuwih teh si Junet teh mah. Ya. Kunaon riret agan? Mereka sempetan ke manehna keur narik napasna. Ngan dina lebah dieu gua. Naon nun? Agan naon ngaleos heula? Diuk. Lah, diuk. Anta kotor di dieu ya. Eta mau jauh jeung dudungan teh. Wah, kulat. Kumaha nun?
tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut mode kieu sedengkeun kudu disetorkeun teh layona atara pikawartoskeun maot saha teh eta kakang Nalakasura ai kitu ieu teh setiap antara kana taneupan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh ka luhur rag-rag hirup deui sanajan ayeuna di kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba ieu ngatu kanya Pak jangakeun kawasugan wa merek kamandang wa sasireun sabejereun wa cing kumaha ih ngatu kanya wa tulungan wa akang mau nyebut uwa tuh kasah sia teh nyebut wa teh menang kawawani menang apa we sumuhun agan iya sapanjang aya di dunya moal oleh hirup wae dunya teh kaungkung ieu bumi we kitu kumaha wa di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer di dia oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajan atmosfer ieu mah atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa udara hampa luar angkasa tah dina hirupna deui oge moal bisa ngareng hapaeh deui paeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi eta mah jauh-jauh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya wah nyaon eta kolot apa atmosfer sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi wah kolot mah tuh nyaho hampa udara cek mana hampa udara naon pare geuning di mana eta taya eusia teh hampa hapa terus siap pelgum ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum tapak ari tapak mah teu di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh heuh eta oge urut si ayah kurang namarip ai urut mah Pak dangukeun di mana urang boga rezeki jangan kudu daek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke ai ngirit mah di mana baparek init Pak abdi ngirit ngiring ngingeus nasi teh batur keur bingung deh ya mah digalakan kulunungan ketika dengeran aitan terojoli deui geus sele ulah ditu teh si burung kitu we sia mangga heureuyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya mah bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina
asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngaclang deui Kagantung sama cu. geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu Wah, boting geus. paingan popotonganna teh apa popotongan bapak di ditu di luhur Bisa. nini anteh Oh, bisa jadi teh. Ini atmosfer teh. heeh masih acara sia popotongan lain ini anteh Jadi naon? nini muntaber siapa Aduh. Kali deh. nuhun wa kaharti ku gaula eungeul heula di dieu mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa Wilujeng permios nyaho ti mana teh kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula Sekolah jauh. nyaho di naon sia mah Ucu baca getara. hirup kurung batok teh euy Batak itu tak bukannya ho. dadalang mah heula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang Banyak. atuh ti beubeut keneh meureun Aja ngait kenana karena. meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya Oh, heeh oh.